tereh da wayangna ya dua. Ulah beja-beja. Nipu teuing anu lalajo teh ah. Alah Jang. Lah. Ulah kamelinaan teuing euy ah. Hiburan teh. Iya tuh. Alah nu matak urang oge perlu hiburan mah. Ngan ulah poho kana pangbalikan deuleu. Ulah kajongjonan. Ulah kajongjonan heuh. Alah. Hei, Sampurasun. Lah. Saya teh euy. Tah, kade tah. Saya euy. Punten. Assalamualaikum. Saya teh euy. Kade hati-hati Kang. Juri gitu euy. Wah. Ah, moal aya juri di dieu mah. Di sini nagih. Sok sieun aya nu nagih euy. Oh. Saha aya euy? Tawala. Naon ah? Tingali ka dieu. Sampurasun. Saha? Naon? Genggerong teh awet-awet. Kumaha mun pegat? Paduli teuing genggerong aing. Ai. Saha nya? Punten. Saha? Wah. Sama genggerong teh piduiteun. Cowong. Jika aing yo. Saha? Nang reurewas batur sia teh. Mah teh. Bejaan aya lomang gitu. Bejaan aya lomang gitu. Mah teh. Aduh. Bejaan aya lomang gitu. Kacatrik saya teh nyari kanana. Saha nyayungnya? Yo. Kade Kang. Saha ujang? Teuing Pak saha Pak? Luh. Amuing. Ulah kaget manusia. Kareureung teuing ujang. Kade teh. Torak goblok. Kos lain ka kolot teh sia teh. Engke urusanana di desa aja sia. Lai Bapak. Punten. Saha nun? Make nuun. Nah, teh. Da wala ke dengekeun geura juragan Arjuna da wala. Dengekeun kumaneh dengekeun demi Allah ya. Punten. Nah, da wala dengekeun. Saha? Naon sia teh seuri? Kacip teu ngagebahayam. Kabayang lamun ngagebahayam. Pan juragan Bima mah baheula keur moe pare. Nya. Aya Pandawa kungsi moe pare heucing caritana ieu mah. Minangkana. Keur susah teh. Minangkana sia teh. Baheula euy juragan Bima keur moe pare Pandawa teh. Keur usum nyamur teh. Keur usum nyamur teh. Wah, aya hayam teh ka poe pare juragan Bima mah nepikeun ka tarik teh ngagebahkeun teh. Hush hayam sia. Ngagerem heula teh. Wes. Nepikeun Kang Acleng atuh hayam teh. Nepikeun ka teu ngenog deui teh. Naha jang teu ngenog deui. Panjalu hayamna. Nah, sia teh. Nu gelo tong didarengekeun. Ai juragan eta geuning juragan pangaulaan juragan Arjuna ngagebahkeun hayam teh kitu meuli manja nih. Aya hayam teh sieuh hayam. Ai hayam teh leuning kah geuning ngandun modal we di dinya. Semar saha nun tingali aya hiji satria uluh amuing nu bade penelitian panginten sieun anu nuju ka KN panginten. Bisa jadi. Nya bisa jadi meureun ka dieu ningali kampung anu endah. Nah, sia teh nepikeun ka kitu. Manusia punten kaula nyiri ngalangkung. Mangga ka dieu jalu. Tiasa kaula sasagem mangga ka diantos. Ulah kaget ya kaula.
nyonyongnya teuing Mugi Gusti maksud nang tayungan kauman anu sae anu ngawang hapunten kaula tumrojok tanpa larapan tunggal mah saha teh sareng nuti mana ieu teh nepangkeun kaula nyata ti nagara Tirtadahana nya dulu yang naon Pak silaing masih kena ingat naon cenah Tirtadahana teuing poho deui siap sia naon we nu inget lamun masang togel inget kamari biji lagi nah situ goblok Wilujeng sumping Den nuhun sareng saha salit teh sun kaula disarenganku nyaeta anu nganteur kaula nah atuh saresina kalebat nya oke Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih. Hari lu kuning teh. Asugan aing cabe. Hei. Euy. Hari lu kuning di. Calik. Lah, lucu hayang ngingu euy ah. Ek dibawa ke lampu merah. Ek dipake ngamen. Ngertieun teh bahasa urangnya. Calik. Euy. Nyanyi ngerti euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam geuning euy goreng patut ke ngaranna. Nah, teh. Ai Islam ngan ukur dina ngaran jeung rupa belegug. Islam mah dina pagawean deuleu teh. Elah. Aduh, nyaan lucu punten deui nya. Daya wartos cita dina bade sumpung simpang ka dieu nya teu naon mangga linggis nya nuhun sangkan ngawujud harapan makmur dina kadilan berjuang mulai jirah milari munjung teu kudu ka gunung muja ulah ka sagara sumujud muncung ka indung sumembah muja ka bapa indung tunggul anak rahayu bapa tangkal anak daraja mun sumujung jeung sasama moal pangaki tigera anak teu satu kaindung agung budang wangkelang ka bapa di akhir pasti kaduh cilaka nandang bahaya mamalah tinu kawasa abahku duduk balasa selalawas nite
sempleng ngincak semplet akhirna Mugi Gusti Maha Suci kang payungan ka umatna anu sae anu awal sadaya mah tunggal makhlukna Jalmi anu pakehimang taluput tina ugara agung anu bager taluput tina ugara upami kenging cocobi tetep sabar jangan percaya geningana kanggo agung anu bager tetep sabar jangan percaya Aget niraha ningali Aget niraha ningali ingkang sampun prata Ieu Bambang Jaya Sumpena Sumping nyaeta kapadumukanan laki Lurah Semar Badranaya kitu wajaring carita denirangan dika hapunten kaula sumping ka dieu teh aya wartos ti tadina da kaula ngahajang ngalangkung wae rupina teu naon teu jadi soal saha ngaran anjeun teh Satria oh ngaran kaula upami dipercanten ngaran kaula teh Bambang Jaya Sumpena Bambang Jaya Sumpena ya anu pengker saha ngaran uing nya ngaran uing utoh nya ngan teu nganggo Sumpena nya aya naon pangna sumping kaya tempat oh kieu kaula teh bade tumaros ka salira nya aneh jang rek diwawancara juragan deuleu di lain geura sakola meh bisa ngobrol sia teh pan ceuk bapa baheula ulah sakola sia teh pan bapa nu baheula pan kuring mah hayang ti baheula sakola bapak teh pan baheula teh geus tong sakola maneh mah mending keneh milu jeung panayagan tong sakola teh sok bogoh ka guru akang mah pan sia mah ulah sakola teh pedah bogoh we ka dosen sia teh nah Pak rek naonnya penelitianna ka dieu cobi ulah tah kaula teh bade tumaros nya dupi ieu teh leres nagara Amarta oh nya ieu pisan nagara Amarta dupi ieu kalabat ieu teh kasupna nyaeta kampung Tumaritis dupi pusir dayeuna ka mana upami hidup pada ka pusir dayeuh maju deui ka belah kidul ka palih kidul nya oh tadi mun pasimpangan jalan tadi jigana kudu ka Raja Galuh heula kakara panggih jeung Amarta apaleun da wala euy bade aya naon ngir ka Amarta oh
kaula teh bade nepangan Kanjeng Rama dupi saha tah mung Kanjeng Rama teh parantos ngantunkeun parantos daya dikieuna parantos nyaeta nu masing pati tu makaning perlaya parantos tilar dunya nya saha si jenat namina tah kakasihna teh nyaeta pun bapak teh kakasihna Gatot Kaca amuing ujang aya anak gandeng aya tadi nah tadi aya anak cicing atuh ini juga gadis we mereka diperkosa nah sia teh saha dupi ku kupingan teh salira teh putrana Gatot Kaca teu kapino gawe ti saha tuang ibu teh nyaeta Dewi Dahanawati nya pan Gatot Kaca mah masih kene teu aya his kaula nampi wartos warta kumaha yen Kanjeng Rama Gatot Kaca teh parantos teu aya dikieunna malahan Kanjeng Rama Gatot Kaca teh maotna aya nu nandasa nyen nu balik bae teh kumaha cicing jang dengekeun heula jang dengekeun nah araraneh ieu berita teh saur ti saha ujang aya hiji raja anu memang kenyamur kakasina nyata Kanjeng Eyang Prabu Yudhistira Kang Semar naon sieun naha pun lanceuk teh keur tapa atanapi kumaha duka da ayeuna mah jadwalna bagian ieu agan bagian dipuseur dayeuh saha anu kapendak teh jalu anu kapendak sareng kaula teh nyaeta Kanjeng Rama Eyang Prabu Yudhistira di mana pendakna bileuweung kumaha eta saur Uwa Yudhistira teh tah saur Uwa Yudhistira saur Eyang Yudhistira teh Kanjeng Rama Gatot Kaca teh parantos maot parantos daya parantos maot kusaha maotna teu aya sanes Kanjeng Rama Gatot Kaca teh dipaehana teh nyata ku si Purabaya ku Purabaya nya kaula ayeuna dina waktu ayeuna rek malas pati kanu ngaran si Purabaya lamun aya di dieu moal teu diawik-awik ku kaula anu deudeuh mah eta geuning aduh eta geuning Aki Arjuna ge cenah maut ditanda Syaku Janaka anu karunya mah eta geuning Abah Semar dipaehana teh ku Badranaya nah ngaco kieu Pak teuing jang anu leuwih karunya mah eta geuning Mang Astra Jingga aduh almarhum teh si goblok teh almarhum aing sangka almarhum deui aduh Mang Astra Jingga moal teu kasep aduh Mang Astra Jingga naon lain ka maneh aing mah ka Mang Astra Jingga coba lieur kieu ieu aduh cenah mah Mang Astra Jingga teh dipaehan usaha dipaehanana ku si Cepot nah kieu Pak teuing jang meureun kacekok ieu budak teh ka doktrin aduh Mang Udel karunya Mang Udel aduh Mang Udel dipaehan aduh Mang Udel kusaha dipaehanana ku si Dawala Dawala nah ieu kieu boa gelo buta teh aduh ampun lamun ayeuna ku aing kapanggih anu ngaran Cepot dipaehan karena telah membunuh Mang Astra Jingga naha anjeun oge nyaeta mendak warta yen ngaran Arjuna tah Kanjeng Rama Eyang Arjuna oge parantos maot
kusaha bejana eta Arjuna mautna teh nyata ku Janaka. Aduh Kang Semar geuning ieu budak ngora teh ka doktrin meureun Kasep Jaya Sumpena kaula bisi teu apal yen anu diteangan ku anjeun teh ieu pisan anu ngaran Janaka. Wes Janaka bah kadieu sia pelajar aya anak dikamanakeun layonna anjeun Rama Eyang Arjuna. Kaula teh Janaka ari Janaka teh Arjuna kene teu mungkin sia pelajar. Kamana layonna bapak kaula Gatot Kaca anu dipaehan ku si Purabaya? Kamanakeun sia layon Mang Astrajingga anu dipaehan ku si Cepot. Kamanakeun? Kumaha ieu teh Kasep yen Janaka teh Arjuna ari Purabaya teh Gatot Kaca teu mungkin. Kaula geus ningali ku panon sorangan teunjem ceuli teunjem panon anjeun bakal disasaak wae bangsat. Teu geus beureum. Naon? Yeuh, aing boga goceng. Jang naon sia teh? Pangtuduhkeun aing pangojegkeun ka imahna si Cepot. Pan ieu imahna si Cepot teh. Oh iya. Anyir. Nu mana jelemana ku aing dipaehan? Ieu. Sia goblok. Aing teh baheula geus dijangjian rek dibere jeujeur ku Mang Astrajingga. Sia Cepot teh. Nanaonan sia goblok. Wani-wani maehan Mang Astrajingga. Goblok. Pan aing Astrajingga teh aing kene Cepot. Teu mungkin goblok. Mane sa? Ente. Saha maneh? Kuring Semar. Awah teu mungkin. Saha sia? Pasti sianya. Badranaya nya saruana goblok sih. Pembunuh hungkul di tening. Aduh kadejang. Geun antep sila disiksa. Kamanakeun sia? Da wala sia goblok kado narikakeun. Da wala. Kadieu sia teh. Ngaku sia goblok. Ngaku naon? Ngadon mewel sia teh. Kamanakeun sia? Naon? Kamanakeun kuburanna Mang Astrajingga. Aing teh Astrajingga lain sama Cepot. Nyaho aing Cepot. Aduh, da wala. Goblok sia awas sia. Aduh, moga-moga almarhum Mang Astrajingga cing ditempatkeun di tempat anu nikmat munggu Allah. Cepot sia dipaehan sia ku aing. Rek ngaku atawa rek dipaehan. Kaula Kasep anu ngaran Arjuna teh kaula ngaran Janaka ge kaula kene bohong sia pelajar. Ka dieu sia pelajar. Kasep. Tahan heula Kasep moal sia. Kasep esa. Lawan sia kunyuk. Moal bisa anu bakal mutuskeun jiwa raga nira nu moal bisa nu masing pati sia iwati ku kaula rasakeun ayo Kasep dangukeun heula sia banyak aduh Kasep sumpena ieu teh aki hidup sia kadieu sia aduh Kasep montong dikiekeun modar raja ya Eyang Arjuna si Janaka geus modal sahabat. Ulah kapal
waktu ayeuna maneh makan di modalan ku aing. Di modalan. Naon? Nina waktu ayeuna maneh makan di modalan ku aing. Rek di modalan naon? Anu nyi ngobrol. Lain di modalan, maneh teh makan di modalan ku aing. Heueuh rek di modalan naon? Dagang kaos. Anu nyi ngobrol. Dagang batik. Nya, maneh nek makan di nyi ku aing tah. Engke teh maneh teh aw. Nah, maneh nek makan ngonyor. Oh, di modalan dagang kolor, anu nyingok no. Lain, nya banyak ku maneh nya, maknya. Maneh dina waktu ayeuna makan di modalan ku aing. Dagang di pasar Panjalu. Banyak. Maneh dina waktu ayeuna bakal dipodolan ku aing. Maneh nya nih, eta baca. Salah nulis atuh. Maneh nu aing makan di heueuh aing nyalah nulis euy. Nah, sate manyuhnya sok. Sap. Yes, sap. Anu ngomlog. Ayak ku nengak ke aing. Aing ku indung aing ngan menah nyieu. Aduh. Ani ku maneh nengak deui nya. Anu ngomlog nya. Yes, sosya. Ayo. Yes, ya. Ayo. Ngomong mon nongeng ya. Mon nongeng. Didongengkeun. Uing mah di mah heula dana make ngaya nongeng. Ari make ngaya nongeng teh nyok ajana. Kumaha sadana? Modar siap punyuk kait. Nyir. Wah, urug ieu euy. Dawala, kade dawala. Kade hati-hati ya Kang. Hei, jeung aing sedutna. Cenah cinta teh buta. Wajar teu pandang harta. Bohong geuningan bohong tanpa harta cinta teh terasa bangga. Cenah Pane Satya pacar bade gumela bohong cinta dan sayang tanpa harta terasa hampa. Dina lagu boleh sama tapi kita tetap musuh satru kebuyutan. Oke? Hei, naon? Maneh ku tega goblok ah. Tega naon maneh? Eta kumayahan Mang Astajingga. Ieu Astajingga teh lain sia mah cepot. Aduh, si Gelo kumaha ngajelaskeunana aing. Lain sia mah cepot. Mang Astajingga mah sedang berbahagia di surga Allah. Di ditu. Maneh mah cepot masih kene jadi buronan. Lagi sama bidadari. Nah, aduh, kebayang nanti Mang Astajingga keur jeung bidadari we. Mang Astajingga jangan hiji duh. Atawa kirimkeun fotona PDF-keun. Aduh, ampun. Mang Astajingga naon cicing sama goblok cepot. Nyaho aing ge. Nah, aing moal nembalan aing ah. Cipta we keur lelendeh. Hei. Naon? Gelut saja aing. Sok hayang nyaho. Maju, sok. Cing sia. Heula. Aduh, nah. Cing heula. Duh. Maju, sok. Nah. Ajing. Naon? Ditilik-tilik beungeut maneh. Naon? Cih ajing. Naon? Maneh teu nyeri hate maneh. Teu nyeri hate naon? Ajing. Teu nyeri hate maneh. Heuh naon? Meni goreng patut anjing.
paduli teuing beungeut-beungeut aing sia teh lain yeuh beungeut maneh teh jiga eta geuning jiga naon jiga cangcut baseuh anjing si goblok paduli teuing beungeut aing jiga cangcut daripada sia beungeut jiga si cangcut atuh meureun kanyut aing oh hayangnya ho maju sok nice anjir jagoan woi paingan Mang Astraji nggak eleh da geuning jagoan si cepot teh euy gelo ieu si goblok euy awas ya ku aing sok aing mah demi Mang Astraji nggak modar si cepot sok rek kumaha kapengkek ayeuna mah sia goblok tulung ok rek kumaha sia sia merukna beunang meureun euy sia anjir gelo sia wes so hayangnya anjir gelo sia is so sia aduh ampun sia es anjir gehel sia euy jago si goblok teh sok hayangnya ho maju iya tah goblok montong ada gugus teh sok hayangnya ho iya tah berlaku sia mah ulah kikituan raos euy nu gaduh mah raos teh nu teu gaduh mangalamun di update status maju iya tah belaku aduh eta si gelo dua kali kitu kumaha mun aing reuneuh gugurkeun we ku danas ngora goblok sia maju sok tah aduh si goblok geus 5 kali kitu ka aing nah seteh sok iya tah ih tamarakan seteh sok kayaknya ho iya tah sok buru sok sing wareg engke maneh mun ngentod ke aing dikitukeun tak wae tah sok enggal dilawan ya sia mah kitu goblok kalau dicawel sia mah iya tah coba eta geus ka mana we karap leungeun eta sia eta anjing dah ditakis ka luhur ka handap sia mah ngorek maneh mah eta sia sia teh bangor teuing sok hayangnya ho aing sok lain euy naon sia lain eta euy naon cungar cengir wae meni gede yeis montong dibeja-beja lain euy eta kumaha rahasiana naon teh eta hayang gede gitu kumaha rahasiana diurus goblok diurus dipiara heuh naon resepna hayang gede gitu hayang maneh heuh ka dieu maneh nyaho minyak rem heuh anu warna beureum tah meuli sabotol tong dibejak-bejakeun ka nu lain deui ulah khusus jang maneh ieu mah engke maneh bakal jadi lalaki lagi teranang jagat tah nyaan santer ka maneh lamun geus meuli minyak rem kumaha tah meuli maneh sabotol geus meuli kocok-kocok ku maneh tah minyak rem teh sieuna ngabudah tah budahna balurkeun kana bobogaan maneh digelang tuluy maneh geus digelang dipoe dina kenteng tah kitu tah dipoyankeun eta teh gede lain gede gatel anjing
Nah, teh. Bandung. Maju sok, wes. Ya tah. Ah, ngeus ah. Tok ka dieu deui ah. Ji. Lain aing mah reueus euy. Rindu. Aduh. Nah, teh. Ieu tah. Naon teh suara-suari? Lain euy gede ngan lanyed. Naon teh? Gede ngan teu wala kaya. Da keur bobo teh. Da mun keur bangun mah kitu tah. Wah. Nah, teh heboh-heboh teuing. Iya tah. Jahat. Si Ajik. Paingan kanu aing nyebut gede. Dan nu manehna sagede pentul korek api teh. Pan si cengek teh nu aing. Nu aing mah leutik ke kieu mah tapi lamun geus asup ieu kumaha cik? Aing mah ieu asup ieu. Slup Ajik. Tah di jero teh henteu cicing. Allahu Akbar. Di jero teh muter. Lah teh paingan teh mantana bararangsak teh goblok. So kayaknya ho yes. Eta asa anjing. Esa. Yes. Yes. Anjing alah. Alah. Dieu sia. Ampun gandeng. Alah, ampun bang ber. Dijembel. Alah, ampun alah. Bah. Alah. Bah. Alah. Acan teh. Alah bang ampun bang tong dipayani. Eles ya. Ampun bang modar. Aduh. Mana tahan. Waduh. Mana tahan. Pira kesukan kapayan. Tambihan cahayana. Dan dosan sederhana. Mojang priangan. Pira kesukan kapayan. Tambihan cahayana. Dan dosan sederhana. Mojang priangan. Enak mang. Enak sumpah eta lagu teh. Ngan ulah dipaehannya mangnya. Sia teh muji goblok teh moyok aing teh. Aduh bang aduh. Ulah mang aduh mang naon itu awewe teh di baju mana ngelo sia nipu ka aing goblok sia Tulungan urang tulungan ayo babarengan bela bangsa dan tinggal itu batur-baturna loba deul urang ajar sia cepot geus maehan Mang Astra jingga modar sia hayang nyaho urang ajar kade alalah modar ya sia modar hayang nyaho para pasukan denah-denah tingali bisa nu nyumput
atsarioskeun Astra Jingga oge Arjuna Dawala dipalangkeun tuna lampah eta kacarioskeun Raden Gatot Kaca anu nuju patroli kaayaan Nagara Amarta salirana parantos ngampah Jumantara kalayan nyaeta nganggo kreantah kusuma pisahi persatarigna kawang-awang Raden Gatot Kaca halumampah digantung malina berisi seloka makalana salam lamun lekeun mapai putra paningkal gala sutra lupa surati Jamanatara sinatria Giwakara busana Bayus lakunya perwira jadi beben Negara kanca lihat bajing hati-hati cing caring cing pageh kancing sing saring sot bagaikan bisi aya pancabaya anu teu dipikaharepkeun keur kamana nagara jeung bangsa umat kajahatan bakal kacipta di mana kasempetan di mana wae ayana umat kaula ngajak ka sadaya masyarakat Amarta pikeun leuwih taliti jeung hati-hati anu disebat perwira pahlawan pembela nusa ngayaman musuh dikalah lalu mundur pantang ulah dapat terang di kumpulan seni Sunda yang geget garapanana nutangatos selepat nutangatos selepat na pamugi sihapun tenang lumayan hatu lumayan sugan janten kasaean seni sing jadi atikan ngarakekeun duduluran sariki kudu ngerti sareng kakrejeng pikiran sameme katali asing goreng gerak singkiran
ayun-ayun ayun ayun musinja kulang bongan sok kaya ayah galangan ayun-ayun dina sisi kulamunan jati pamung langan oet jamparing pegetelina pas ini jalire jangan cina oet jamparing hiper kaluh sisir ditan suti kana hati matak tagiu kanca Doh kumaha Den pasti dina jeroning ngokolakeun nagara jeung bangsa yakin bakal kena ku sakabeh pancabaya doh tang tos atuh Bapak Tani geus mere siroka kumaha belak peuteuy teu jeung hileudna doh leres tapi di mana geus peuteuyan eta hileud jol-jol aya dina jero peuteuy teuing ka mana jalanna eta cacakan di peuteuy anu leutik komo ieu nagara sok sieun aya kajadian anu teu dipikahareupeun tapi kaula geus naliti saacana kumaha Den kalir kidul wetan kulon geus kaambah yen di negara ayeuna negara amarta dina poe ieu dipastikeun aman tapi dina keamanan eta ulah jadi kesempatan pikeun kaum-kaum jahat lolongkrang pikeun kajahatanana doh leres atuh kade berpentra doh hiji Gatot Kaca nyaeta kagungan ajian Sabta Pangrung sabta Sabta iku 7 pangrungu lapis dangu kadang pisan Raden Gatot Kaca anu cocorowokan nuhunkeun tulung saha eta tulung tolong geuning asa wawu soalna ayo tolongan sangkan teka malina tulung nyir naon Kang nyangsang dia tangkal peuteui polong nangkung aya Bang Bara nih euy kade nyeureud sia teh manggi kajadian naon medepot ulah jeung becus teh jeung naon sia teh asup angin sia teh alah lo manggi kajadian naon ieu
Ari Aka selamat. Selamat. Ari kuring mah paeh. Munya nu paeh ngakan seblak teh. Ulang. Gusti nu agung, ulah. Agan. Bagi kejadian lawan maneh duaan. Aduh, agan, ulah agan. Aya kejadian aneh. Kejadian aneh agan. Nya agan. Aya buta katumaritis. Buta. Nya. Jeung saha eta buta? Jeung balad-baladna. Jeung balad-baladna agan. Jangkung ageung, tah bener. Jangkung gede. Saking gedena mun ka pinggir sakitu tah. Ka gigir sakitu. Ka luhur sakitu tah. Ka tukang sakitu tah. Benang ka aing ye. Nah, ulah tukangeun geura. Keur mertikeun. Buta. Beungeutna beureum. Rata-rata nu beungeut beureum mah jahat. Diikat. Nah, ka aing wae situ goblok. Peda hutang goceng teu dibayar. Nah, situ. Ai Paman Arjuna di mana? Di pali ditu. Kumaha nasibna duka teh teuing abdi ge dialungkeun abdi ge agan suwer. Loh, bapak maneh ka mana? Duka nyumput. Sina diperkosa pun bapak mah. Di mana kejadianna? Di Tumaritis. Ayo. Aduh, cos alah. Mun urang mah rikat teh. Blog teh. Dipikeun ka kitu ampun aing. Hapunten, aduh, nuhun kasep, Gatot Kaca. Aya kacanten naon paman? Ieu teh aya kajadian anu aneh. Kacanten naon? Aya hiji budak ngora. Yen eta budak ngora teh mawa andelan. Yen paman teh dipitnah. Yen paman cenah mah geus maehan Arjuna. Pan Arjuna sareng Janaka teh paman-paman keneh nu matak mangge bingung ngan cenah mah eta budak ngora teh putra anjeun Gatot Kaca. Wis anak kaula nya saha ngaranna mah teuing saha tadi teh ngan anu penting eta budak teh jigana geus kacekok geus kadoktrin nepikeun ka kumawani ngarusak nagara jeung bangsa. Loh. Cilaka mun ieu jadina. Nuhun. Kasep Gatot Kaca nuhun. Muga-muga nyaeta anjeun aya dina kasalametan kade Kasep Gatot Kaca. Agan. Dibabuk syah waing. Ngalelewewe syah. Kadesya rek dibejakeun bapak aing di mana? Terang asya. Kadesya kaya aya anak. Ampun Aden, modar syah. Kunyuk. Moal saha nu bisa males pati wati kaula turunanana. Modar. Kunyuk syah binatang.
Uluh agan nuhun agan. Upami teu aya agan panginten kumaha wa teh aya anak. Tuh. Selamat wa. Selamat agan. Atuh lamun ditenggelan teh ngalawan. Teu tiasa gelut wa mah. Diajar. Nah. Syah ulah ajar. Nuhun agan, nuhun agan. Agan nuhun juragan Gatot Kaca. Nuhun wah parantos disalametkeun juragan Anom Gatot Kaca. Be Mar ulan agan cik lamun ditenggelan teh ngelawan teu tiasa gelut diajar geus kolot eueuh ka becus la ai maneh teh Semar Bandar Nangka Badranaya poho geuning Mar cik atuh maneh teh lamun kira-kira tereh bae geura warisan teh geura bagikeun teh ayeuna ka anak anu panggedena anu kasep ngalempreng koneng anu solehnya tiada banding si Cepot tah nu mata kitu man bapak si goblok dicoret sadina kakak goblok bae sia saha sia bisi teu apa ngaran aing Purabaya etan sia ieu pisan nu geus mateni bapak kaula saha bapak anjeun bapak kaula Gatot Kaca kapan kaula Gatot Kaca mah anjeun teh anak kaula teu mungkin anjeun penjahat bapak kaula nu ngaran Gatot Kaca geus dipaehan ku anjeun Purabaya coba nepikeun ka kitu agan naon pot cicing sadini cicing montong aganggu pilih kirang tanaga samat abdi abahku dudung cicing modal kan naon samat abdi bapak kadus cicing sia teh kan naon cicing sia samat abdi bos batu atanapi Ibu Ida LPM cicing sia teh agen nah jika lutung eta jelema saurang wong batik pasti katete ya wong ngalajak Odasya wesa wet kurang ajar yasa kurang ajar newo wae cik atuh Purabaya eta jelema nu duaan cina caricing heula talian sia bisa ngimbangan nih ayo syah geura maju pelajar